Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi netizen sadayana patepang dangu deui sareng capruk radionet dina salah sawios kontena nyaeta Dongeng Sunda. Anu danget ieu nuju ngagarap carios Rusdi jeung Misnem. Dina bagian anu kalangkung nyaeta bagian kaopat. Carios klasik ieu tos dugi ka nomor 28. Mugi-mugi para wargi netizen sadayana aya dina kawilujengan, sehat sareng lancar segala rupina. Para wargi netizen sadayana, dongeng Sunda ieu kapidangkeun ku alpukahna. Nikmat sekali ini. Kopinya begitu harum, begitu nikmat. Kopi apa ini, Bu? Itu kopi baru, Pak. Kopi yang memang enak rasanya. Dibuat dari biji-biji kopi yang berkualitas dan akan membuat ketagihan. Ibu memang istri yang cerdas. Sangat tahu akan selera papa. Sendal jepit cap kuda liar. Sendal jepit yang membuat kaki Anda nyaman dalam melangkah dan bekerja serta berkarya. Sendal jepit yang dibuat sejak 1888. Terbuat dari karet-karet pilihan yang pencampuran dari karet ban, karet gelang, karet kolor, jam karet, dan bahan-bahan karet lainnya. Sendal jepit cap kuda liar menunjang aktivitas Anda. Ayo, Bu, Papa mau berangkat dulu. Mana sendal jepit Papa? Oh, itu, Pak. Ada di atas genteng, lagi dijemur. Oh iya, baiklah, Bu. Papa berangkat ya. Hati-hati, Papa. Jangan sampai jatuh lagi dari kuda ya. Rusdi diriung ku barudak angon tea. Bari manukna dicarabakan jeung diarilikan. Ceuk budak angon nu saurang. Uleuh, karunya temen eta manuk sakitu alusna beti sumpitan. Nah make karunya Tembal Rusdi. bongan da sok nyisilan wae pare. Nah kumaha lamun engke parena beak. Ayo. Keur barudak angon ngomong kitu, Rusdi nenjo nu oyag-oyagan di tengah sawah. Rusdi lumpat nyamperkeun bapana bari ngomong lalaunan. Bapak, itu naon anu oyag-oyagan di tengah sawah? Bapana nyamperkeun ka Rusdi. Barang diilikan geuning oray sanca keur numpi. Barudak, sia nyalingkir ka saung. Itu jelema anu keur nyeun saung sina ka dieu. Urang moro oray kitu, ceuk Pa Rusdi. Barudak lalumpatan paheula-heula ka saung. Si Rusdi pang pandeurina lumpatna da beurateun ku beuteung. Jelema-jelema bro nyalamperkeun ka Pa Rusdi, aya nu mawa paneungeul, aya nu mawa bedog jeung salian ti eta. Mana orangnya juragan? Mana? Urayna mana juragan? Omang jelema-jelema teh. Kapan itu ngarongkuk tuh tempo? Tembal Pa Rusdi. Hulu. Guning meuni sagede gulungan kasur. Omong jelema-jelema teh ting harewas jeung pada baturna. Keun bae atuh juragan, entong diheureuyan. Teu wani kuring mah, sieun dilegleg ah. Wah, nah sieun. Da oray teu mati gede oge. Urang arah kulitna, jualeun. Moal nya teu mati juragan. Omong jelema teh. Ih, teu mati euy. Geurang ke ku dewek didongengkeun. Dongeng pang teu mati. Jawab Pa Rusdi.
Pek be gerak pargat. Bari marawa panenggel, tapi kahade ulah ngerusak pare. Tulila ger surak kolot-kolot teh. Orayna geus beunang tuluy digotong ka saung. Barudak nu di saung ngadar dempes bari ngaromong ting harewas jeung baturna. Maren moal beunang euy, da orai mah leuwih gancang ngaleorna batan jelema lompatnya. Wah, moal datang ka teu beunang euy, da bapak dewek mah tukangna kana nyerek orai teh. Tuh geuning, naon itu digotong? Rusdi nunjuk bari nangtung. Barudak bengong, narenjo orai nu sakitu gedena. Maranehna ngariung ti kajauhan bae bari ting tarunjuk teu waranieun nyamperkeun deukeut kana bangke orai teh. Pas sore Rusdi balik ti sawah. Barang nepi ka lembur, golongan orai nu diiringkeun teh disina digolerkeun deukeut kandang embe. Si Jalu olohok bae nenjokeun bangke orai ngajepat. Pamikir manehna, Saumur hirup tacan manggih cacing nu sakitu gedena. harita misnem keur aya di tepas. Barang katenjo Rusdi datang manehna lumpat nyamperkeun bari walah wah weuleuh kageteun ku orai sakitu matak gilana. Orai ti mana eta teh Kang? Ceuk misnem. Ku Rusdi dicaritakeun ka misnem ti mimitina pisan nepi ka beunangna eta orai teh. Nah sia teu milu ka sawah atuh nem. Ceuk Rusdi. Tembal misnem. Kapan kuring mah milu ka pasar jeung emak Kang? Di pasar emak barang beli rea pisan. Lauk, oncom, cabe, jeung deungeun-deungeun sangunu sejen. Balik di pasar emak ngais boboko gede pinuh ku beunang barang beli teh. Ari kuring nyuhun ceceling, dieu eusi lauk jeung sambeleun. Nah, rek naon nem balanya rea-rea. Omong Rusdi. Ih, maneh teu nyahonya. Kapan isukan terek nyalin. Tadi kuring mantuan emak olah-olah keur susuguh nu digarawe. Bari ngaromong buntut orai teh ku Rusdi ditarik-tarik dileor-leorkeun. Ih, ulah diheureyan Udi. Ceuk misnem. Bisi macok. Wah, moal nya. Kapan geus paeh ieu teh? Gerak engke ku bapa kulitna disisit. Ari laukna rek diasaan keur nyuguhan nu dibarawa teh. Teu umum Rusdi, lauk orai dihakan. Indung barudak gegeroan ti imah. Rusdi, misnem. Gerak ka darieu. Sareupna. Gerak nyaratu. Geus nyaratu, duh gerah harees. Bisi isukan kaberangan, urang ka sawah. Subuh-subuh indung Rusdi geus sadia sakur bawaeun ka sawah. Geus rada beurang, anak-anakna diharudangkeun. Misnem geus hudang, ari Rusdi gasak gisi keneh kuliat jeung heuai. Omong indungna, rek mari lu sia ka sawah. Hayo geura harudang. Tuh, panon poe geus bijil. Ari sia harees keneh bae. Tah ieu teh kok bawa ku sia Rusdi. Ari eta kendi ku misnem. Jung indung Rusdi indit ke imahna diiringkeun ku anak-anakna jeung ku bujang-bujangna. Teu lila geus daratang ka saung sawah. Beuh, geuning rea pisan nu dibarua teh. Ceuk Rusdi. Geura meunang deui orai sanca cara kamari. Syukur ge meunang hiji deui ame hiji sewang jeung kami. Hayu urang mari lu dibuat. Wah, sia kawas bisa we misnem. Ih, atuh rek diajar bae Kang Rusdi. Tah etem sia di. Tah etem sia nem. Ceuk indungna. Eta dua budak rarasepeuna keur dibuat bari karakawihan. Pare bebeunangan dibuat geus ngagarunduk saturut-turut galeng tuluy diarakutan ka saung. Geus rada beurang, brak daladaharan. Rusdi misnem ngariung dadaharanana jeung indung bapakna. Tas dadaharan, pek deui sagawe-gawena.
Parusdi ngamandora nu dibuat ari emakna ngurus pare nu disaung. Barudak nu dua lalumpatan deui ka sawah di alajar dibuat. Barang geus rada burit, jelema nu darerep tea karumpul di saung. Ku indung Bapak Rusdi tuluy di bagianan pare. Nah parena dibikeunan Bapak. Cek Rusdi. Atuh moal pinuh leuit urang. Har ari si Ujang. Atuh moal daraekeun dibuat ari teu diburuhan mah. Saenggeus sarerea ka bagian pare, Jung Arindit tuluy baralik. Uluh mending ngabrul kitu. Ari geus dibere pare mah bet baraliknya Bapak. Ih atuh puguh bae Jang. Tembal bapakna. Parusdi indungna jeung bujang-bujangna tuluy meres-mereskeun pare beunang dibuat tea. Nah geus dibuatna Bapak. Cek Rusdi. Isukan deui, tembal bapakna. Indung Rusdi entep-entep pewadahan, Jung disuhun ngiringkeun anak-anakna baralik ka lembur. Barang datang ka imah, Marusdi tuluy beberes di dapur jeung imahna dibantuan ku si Misnem. Ari Rusdi tuluy asup ka imah, blug ngedeng bari gegerungan. Indungna kacida kageteunana nenjo si Rusdi geus ngalehleh, awakna panas kawaseuna bae. Kunaon Ujang? Cek indungna. Rusdi gegerowan. Mak, tulung. Mak, Bapak, tulung. Hulu kuring nyeri pisan. Aduh. Indungna geus teu puguh polah, nenjo anakna gugulingan. Harita keneh tuluy lumpat ka sawah bebeja ka salakina. Salakina kageteun pisan, sot pare cul saung, lempang gagancangan ka imah bari gegeleneng ka pamajikanana. Nah atuh si Rusdi tadi di sawah di sina papanasan. Ari jol ka imahna teu kira-kira Parusdi ruwaseunana nenjo anakna geus empes-empes bae. 2-3 poe ti harita Rusdi katenjo ku kolot-kolotna rada cager. Cek Misnem. Ka Rusdi geura cager atuh. Kuring eueuh batur ulin. Embe jeung domba sok disarada bae tanyakeun ka mana jang Rusdi. Tuh si pincang sok eong-eongan bae neangan jang Rusdi. Rusdi geus bisa ngomong. Misnem isukan oge aing cager. Da ayeuna hulu geus teu nyeri jeung sok hayang barang hakan. Syukur atuh ari tareh cager mah kakak. Cek si Misnem. Isukna Rusdi geus bisa diuk lelempangan di jero imah. Mak, dikamanakeun beteung kuring. Cek Rusdi. Geuning ayeuna mah jadi kempleng, henteu nyemplu kaos bareto. Keun bae Ujang. Tembal indungna. Moal lila oge lintuh deui, Geura beuki deui bae barang hakana. Indung bapana aratoheun pisan, nenjo anakna geus cager deui kawas sasari. Isuk-isuk Rusdi jeung Misnem dariuk di tepas tukang. Rusdi ngomong ka Misnem pokna. Misnem, hayu ulin deui. Ah Ujang, ulah papanasan ulina, bisi gering deui. Cek indungna. Moal emah da ieuh. Kuring teh geus hayang papanggih jeung si Jalu. Lila pisan ku kuring tara dicoo. Baranggok jeung embena teu nenjo-nenjo acan. Ari sasarina mah embe-embean bari nyampeurkeun. Ari harita ngandepa bae teu ngaliuk-liuk acan ka Rusdi. Rusdi dicalukan. Jalu, sia teh poho deui ka aing, pedah aing begang. Rusdi ku si Jalu diawas-awas. Lila-lila manehna nyampeurkeun bari kutap ketap disada embe-embean. Mun jelema mah meureun kieu pokna. Putan eta teh Ujang Rusdi. Bagea Ujang, geus damang. Geuning ayeuna mah begang, teu lintuh kawas baheula.
Meureun kitu piomongeun domba teh lain. Di bibir imah ucingna keur depa eta oge ku Rusdi disampeurkeun. Biasana sok eong-eongan bari kupat kepot buntutna, tapi harita mah ngaharengan tuluy lumpat naik kana tangkal jambu. Pincang ka dieu. Ceuk si Misdem. Sia teh poho deui ka Ujang Rusdi. Ucing disada eong-eongan. Lamun omong jalma mah kieu. Ih, lain Ujang Rusdi eta mah da pegang. Dari Ujang Rusdi malin tuh. Kapan tas gering? Ceuk Misdem. Ku si Pincang ditenjok bae beungeutna. Lila-lila ingeteun deui ka rupana Rusdi. Ucing turun tina tangkal, nyamperkeun ka Rusdi bari disada uang eong. Meureun Sunda namah, Ih, geuning nya Ujang Rusdi, juragan aing tea. ti poe eta mimiti si Rusdi ulin deui jeung cocowanana saperti biasa ka tukang-tukang. Dina hiji poe Aki jeung ninina Rusdi daratang, maksudna rek ngalongo ka Rusdi. Barang Jo nyapak nu geuringna geus cager. Teu geuning, geus ulin deui. Di mana ari Bapa Ujang? Ceuk Akina. Teu aya di sawah. Kapan keur panen di dieu mah Aki? Tembal si Rusdi. Kabeneran Pak Rusdi ti sawah datang. Ih, iraha sumping Bapak. Omong Pak Rusdi. Bieu, Tembal Aki Rusdi. ka dieu terek ngalongok nu geuring. Maksud teh mah, tapi ari Jo geus kasampak keur belin di buruan. La ilah Bapak, kapan gering kacida pisan si Ujang teh? Nepi ka teu daek barang hakan-hakan acan. Tah geuning, meni pegang kawas kitu. Barang geus lila sosonoanana, barudak tuluy arulin deui. Marusdi nyadiakeun dadahareun, Parusdi ngalalau ka balong. Sanggeus sadia dahareunana brak ngariung dadaharan. Tas dadaharan tuluy ngawarangkong nepi ka peuting. Isukna bral ka sarawah. Si Rusdi dijaga pisan ku kolotna, teu meunang papanasan deui bisi gering kawas bareto. Pas sore Aki Rusdi ninina jeung kolot-kolotna baralik ka lembur. Aki jeung Nini Rusdi menang saminggu ngaranjang di kolot Rusdi. Barang kadalapan poena Aki Rusdi rek baralik ka lemburna. Jeung Rusdi diamitkeun ka bapakna disinangan jang ka Akina. Sae si Ujang rek dicandak mah ngan ulah lila teuing jeung di dituna pepeujeuh mi HP. Bisi ulin teu puguh, maklum budak bangor. Ceuk Pak Rusdi. Tembal Aki Rusdi. Belah melang, ku Bapak tang tu diurus pisan. Dah kanya Bapak oge moal beda tinung bapana. Geus kitu pek ku Aki Rusdi ditangtukeun poe piinditeun nyaeta dina poe Ahad minggu hareup. Unggal poe waktu Aki Rusdi aya di anak incuna dihormat-hormat bae. Rupa-rupa kadaharan nu ngareunah dipupujuhkeun. Sabada saralat Isya, Aki Rusdi diriung di tengah imah ku barudak nu duaan. Ambu Rusdi, Bapak mah ku hayang leumeng ketan anyar. Ceuk Aki. Nya bae mak, mun isukan ngaleumeng di sawah heuk mawa bakakakna nu gaji. Ceuk Rusdi. Angot ieu masih busang, aya jalan komo meuntas. Ceuk emakna. Ih, apan ngahormat ka Aki, kuring mah ngan rek ngabantuan daharna bae. Ceuk Rusdi. Heug atuh, tapi ayeuna sia kudu mangdembangkeun Aki. Tembal emakna. Tuluy Rusdi tembang lagu pucung kieu pokna. Irung mancung dieunteupan laleur tilu, ditepak teu beunang euteup kana biwir jebleh.
Huntut tongkar di entepan bango butak. Cek Misnem. Uluh, kutan si Ujang teh geus bisa tembang. Cek Aki. Ih, aya kene hiji deui. Gerak ku Aki dengekeun. Peuyeum sampe dagangan ti ranca purut. Dijual 2 saduit. Dibungkusan daun waru, dituruban daun jati, katuangan anu ompong. Geus tawakal si Ujang mah. Geus bisa makayakeun ka kolot teh. Nya tulus isukan ngaleumeng teh nya mak, da geus tembangna tah. Cek Rusdi. Heug, ayeuna mah geura sarare bae, bisi tinggalin ngaluluh taneuh. Tuluy barudak ka Arenggon. Isukna subuh-subuh Marusdi geus ngagigihan leumeungeun. Kalapana duwegan santri geus dikukum. Saenggeus sadia kabeh tuluy indit ka sawah. Si Rusdi manggul itek akina ari si Misnem ngais leumeungeun. Barang datang ka sawah nyampak geus rea jelema nu ngimetan gogorontong. Bapak Rusdi tuluy nitahan bujangna ngala awi tali nu ngora keneh saleunjeur keur ngaleumeng. Geus kitu tuluy dikelengan saruas-saruas. Ari ambu Rusdi ngagalokeun gigih kalapa jeung uyah. Saenggeus kitu pek dieusikan kana ruas sarta tuluy ditanggeuh-tanggeuhkeun kana paranggongna nu beunang ngadadak nyieun harita pek diseuneuan ti handapna. Kabeneran aya ruas hiji teu kaeusian, si Misnem tuluy ngaladaun taleus pek dilelegkeun kana ruas teh. Hek dicayan saeutik sarta diasupan uyah, kunci, cabe, bawang jeung katumbar jinten. Sok ditendeun deket ruas-ruas leumeng. Saenggeus ngagolak caina, tuluy dirojok ku awi supaya tadi lumpur jeung rata asakna. Kira-kira wanci pecat sawed, leumeng jeung loto papasakan si Misnem teh asak. Lotona ditamplokeun kana jajambaran. Ari leumengna pek dibelahan. Leuh, nah aya seungit nya mak. Cek Rusdi. Ieu mah leumeng nu saruas keur kuring bae sorangan. Lotona sing rea kana batok. Lauk hayamna ping-pingna ambeh seubeuh nya mak. Heug, dapon geura lintuh deui bae. Cek indungna. Tuluy barudak dahar bala kecerakan, sukan-sukan riung mungpulung. Pas sosore tuluy marulang deui ka lembur. Euleuh. Para wargi netizen sadayana rupina dongeng Rusdi jeung Misnem tina bukuna anu jilid kahiji tos rengse kapidangkeun. Sim kuring tekenat neda dihapunten kana kakirangan sareng kalapatan salami midangkeun ieu dongeng cariyos Rusdi jeung Misnem. Mugi-mugi aya hikmah sareng mangpaatna kanggo para wargi netizen sadayana sareng kulawargi. Teu hilap sing kuring nahunkeun ka anu parantos subscribe, anu atanapi berlangganan, share atanapi membagikan, like, menyukai, komen atanapi mengomentari. Kaleresan anu kamari nuju uploadna aya nu kapencet janten teu muncul komentna dina Rusdi bagian ka-4. Nanging tos muncul deui. Patepang dangu deui sareng dongeng judul salajengna ti Capruk Radionet. Sim kuring sejamit mundur. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.